Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Idza tawaddoa di mana-mana wudu saha al-abdul muslimu hiji jalma hiji abid anu muslim awil mukminu atawa anu iman. Pago salatu ngumbah ieu mukmin wajhahu kana wajahna ieu mukmin kharaja mangka kaluar min wajhihi tina balebah beungeutna ieu mukmin naon kullu khati'atin sakur-sakur kasalahan nadoro anu ningali ieu mukmin ilaiha kana itu khati'ah bi'ainihi kupanona ieu si mukmin ma'al ma'i sarta cai aw ma'a akhiri qatril ma'i atawa sarta akhir kecretan tina cai. Paida gosala mangka di mana-mana ngumbah ieu si mukmin yadaihi kana dua leungeunna ieu si mukmin. Kharaja mangka kaluar min yadaihi tina dua leungeunna ieu si mukmin. Naon kullu khati'atin sakur-sakur kasalahan. Kanat anu aya ieu khati'ah bato syatha anu nyabokeun kana itu khati'ah. Naon yadahu dua leungeunna ieu si mukmin ma'al ma'i sarta cai. Aw ma'a khiri qatril ma'i atawa sarta akhir keceretan tina cai. Faida gosala mangka di mana-mana ngombasa itu si mukmin rijlaihi kana dua leungeun kana dua sukuna ieu si mukmin. Kharajat mangka kaluar naon kullu khati'atin sakur-sakur kasalahan masyadha anu ngalumpangkeun kana itu khati'ah. Naon rijlahu dua sukuna ieu si mukmin ma'al ma'i sarta cai. Aw ma'a akhiri qatril ma'i atawa sarta akhir keceretan tina cai. Hatta yakhruja sahingga yen kaluar ieu si mukmin nakian halna bersih minazunubi tina pirang-pirang dosa. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Ala dulukum nahan teu nuduhkeun kami ka aranjeun. Alama kana perkara yamhu anu ngalebur sallallahu Gusti Allah bihi kalawan ieu emak al khotoya kana kasalahan. Wa yarfa'u sareng ngaluhurkeun Allah bihi kalawan ieu emak ada rojati kana pirang-pirang darajat. Qalu ngadawu para sahabat bala kantanan ya Rasulullah hai Rasulullah. Qala ngadawu Rasul isbagul wudu'i kudunya ngaluskeun atawa nyampurnakeun kana wudu alal makarihi dina tempat dina waktu tiris. Wa kasratul khata jeung ngalobakeun kana ngalengkahkeun ilal masajidi ka pirang-pirang masjid. Wantidoru sholati sareng nungguan sholat ba'da sholati dina sabada migawe kana sholat. Fadzalikum mangka ari aranjeun aribatu eta jadi pangawal. Wa fadzalikum mangka ari aranjeun aribatu eta jadi pangawal. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. At-tuhuru ari susuci syatrul imani eta satengahna tina iman. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Ma minkum henteu aya ti aranjeun min ahadin ari hiji jalma yatawaddau anu wudu'i ahad payusbigu tuluy nyampurnakeun ieu ahad al wudu'a kana wudu. Tsumma qala tuluy maca ieu si ahad asyhadu alla ilaha illallah kana lapan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu nyaksian abdi alla ilaha kana yen teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu bari sahiji Allah la syarika teu aya nu ngarejengan lahu ka Gusti Allah. Wasyhadu sareng nyaksian abdi anna Muhammadan kana sayaktosna Nabi Muhammad abduhu eta hambaan Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Illa futihat angin dibukakeun lahu pikeun ieu si ahad naon abwabul jannati pirang-pirang lawang surga as-samaniyatu anu 8. Yadkhulu bakal asup ieu ahad min ayyiha tina lawang mana bae samaniyah syaa karep ieu si ahad. Rawah ngariwayatkeun kana hadis Muslimun Imam Muslim. Adar suhadi asyara ari pelajaran anu ka-11na. Fi fadli sholati eta tetep dina martelakeun kautamaan salat. Wal muhafadzati sareng ngaraksana alaiha kana salat. Wal wa'idi sareng kana ancaman asyadidi anu banget ala tarkiha kana ninggalkeun salat. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala. Inna sholata sanyana salat. Tanha eta nyegah ieu salat anil fahsya tina migawe dosa anu gede wal mungkari sareng dosa anu leutik. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala. Wa qimu sareng kudu ngalakonan aranjeun as-sholata kana salat. Wa tu sareng kudu mikeun anjeun az-zakata kana zakat. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
wa ma umiru jeung teu dipati-pati diparentah jalma ila liya'budu angin yen ibadah ieu jalma-jalma Allah ka Gusti Allah mukhlishina bari ikhlas kabeh lahu karana Allah ad-dina kana agama hunafa abari condong wa yuqimu sareng ngalakonan ieu jalma-jalma as-sholata kana salat wa yutu sareng mikeun ieu jalma-jalma zakata kana zakat wa zalika sareng ari itu mazkur dinul qayyimah tu eta agama anu jejeg bener wa qala sareng ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu diparentah kami an uqatila kana yen merangan kami annasa ka jalma-jalma hatta yashhadu sehingga nekadkeun ieu jalma-jalma alla ilaha illallah kana alla ilaha kana yen sayaktosna teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah wa yuqimu sareng ngalakonan ieu nas as-sholata kana salat wa yu'tu sareng mikeun ieu nas az-zakata kana zakat fa iza fa'alu maka di mana-mana bigawe ieu nas dalika kana itu mazkur asamu mangka karaksa ieu nas minni ti kami dima'ahum kana getihna ieu nas wa amwalahum sareng kana hartana ieu nas illa bihaqqil islami angin kalawan hak Islam wa hisabuhum sareng ari hisabanana ieu nas alallahi eta tetep ka Gusti Allah rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar wallahu a'lamu bissawab.